Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 7 di mana wae ayana, kumaha daramang ayeuna. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat ya. Dinten ayeuna urang tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Urang diajar perkara sajak. Aya nu kantos maca sajak? Aya nu hobi maca sajak? Iya, saya pisan. Yuk, urang diajar neleban naon ari sajak. Urang kawitan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sajak. Materi pengajaran bahasa Sunda pikeun siswa SMP kelas 7 semester 2. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. 4.7 membaca atau mendeklamasikan sajak dengan penghayatan dan ekspresi yang tepat, sesuai dengan struktur teks dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur bahasa, isi, dan amanat sajak, serta dapat mengekspresikannya dengan penghayatan yang tepat. Naon ari sajak? Naon cing? Ya, sajak teh nyaeta karya sastra wangun ugeran atawa puisi anu tepati kauger ku patokan. Kauger teh dina basa Indonesia terikat. Patokan upami dina basa Indonesia adalah aturan-aturan. Ngartos? Lajengkeun ya. Nu matak sok disebut oge sajak bebas. Ari dina jenisna atau genre nama sarua jeung pupuh, pupujian atawa mantra. Ngan ugeran dina sajak mah lain guru lagu, guru wilangan atawa jumlah pada lisan dina sapadana saperti dina pupuh. Jadi ari dina pupuh mah leres patokan-patokan nate, ugeran-ugeran nate, aya guru lagu, guru wilangan, jeung jumlah pada lisan. Dina sajak man teu aya. Artos ya? Lajengkeun. Naon bedana sajak jeung guguritan? Nah, ari guguritan teh nyaeta karangan wangun ugeran atawa puisi anu pondok dina wangun pupuh. Janten guguritan mah ya dina wangun pupuh. Ngartos? Lajengkeun. Upama dibandingkeun jeung guguritan anu ditulis dina wangun pupuh, jelas sajak mah leuwih bebas. Sajak henteu kauger ku jumlah pada lisan dina sapadana, jumlah engang dina unggal padana, atawa sorat tungtung dina unggal pada lisan. Eta mah ugeran-ugeran anu sok aya dina pupuh. Gitu ya. Ngartos? Lajengkeun. Kauger kunaon wae ari sajak? Kunaonnya? Nah, upama dibandingkeun jeung sisindiran, sajak mah teu kudu kauger ku cangkang jeung eusi. Cangkang jeung eusi mah eta ayana dina sisindiran. Upama dibandingkeun jeung mantra, sajak mah henteu kauger ku pilihan kecap anu ngandung kekuatan gaib atawa diucapkeunana pikeun tujuan khusus anu patali jeung kapercayaan. Eta mah aya dina mantra. Jadi dina sajak mah henteu perlu.
Tapi sajak mah kauger ku diksi jeung wirahma. Naon diksi? Diksi teh pilihan kecap. Ari wirahma? Wirahma nyaeta naik turuna sora. Halon bedasna sora. Ya, lajengkeun. Wirahma ciri utama anu ngabedakeun wangun ugeran jeung wangun lancaran. Karasa nonjol dina sajak mah. Oke, urang diajar geura ya. Cara maca sajak. Janten hidup bakal tiasa ngabentenkeun yen dina sajak mah kauger ku diksi jeung wirahma. Ngartos? Lajengkeun. Iraha asupna wangun sajak kana sastra Sunda teh? Sajak teh dina sastra Sunda mah lain karya sampakan. Bisa jadi mangrupa pangaruh tina sastra Indonesia. Jadi sajak mah sanes asli tina sastra Sunda. Bisa jadi mangrupa pangaruh tina sastra Indonesia. Kitunya. Mimiti gelarna nyata sabada merdeka. Sajak Sunda munggaran ditulis ku Ki Swes nyaeta dina taun 1846. Dina mimiti gelarna sajak teh henteu jol-jol ditarima ku masyarakat Sunda. Alesanana sajak teh lain wangun sastra pituin urang Sunda. Tapi eta alesan teh teu bisa ditarima ku akal. Kitu saurna teh nya. Lajengkeun ya. Sebutkeun paling saeutik 5 panyajak Sunda. Panyajak Sunda anu karya-karyana geus dibukukeun di antarana. 1. Sayudi anu ngarang Sajak Lalaki di Tegal Pati. 2. Ajip Rosidi anu ngarang Sajak Jante Arkidam. 3. Yusrusyana ngarang Nu Mahal Tibatan Inten. 4. Surahman RM ngarang Surat Kayas Basisir Langit. 5. Ayat Rohedi ngarang Sajak Pamapag jeung Sajak di Kebon Binatang. Kagenep Yayat Hendrayana anu ngarang K3. K7 Aya Rahmat M. Saskarana anu ngarang Tepung di Bandung. Ombak Laut Kidul sareng Sajak Surat Panjang ti Cijulang. Anu kadalapan Usep Romli HM anu ngarang Sajak 11 tahun. Salapan Taufik Faturrohman anu ngarang Sajak-sajak Cilaut Eureun sareng Sajak Wasiat Konglomerat. Anu kasapuluh Godi Suwarna anu ngarang Sajak Jagat Alit, Blus Kerelauk, sareng Sajak Surat-surat Kaliwat. Lianti anu ditataan nembe anu 10 masih keneh seueur. Para panyajak anu parantos ngumpulkeun karya sajakna dina wangun buku kumpulan sajak. Ngartos sadayana? Lajeng ya. Tah, ayeuna urang sasarengan baca sajak Aki jeung Balon. Karangan Ami Raksanagara. Regepkeun ya. Aki jeung Balon. Karya Ami Raksanagara. Berat teuing lengkah Aki ngukur jalan.
kota Bandung geus biasa ku aki mah di lengkahan. Di baturan sobat ngaran rancatan. Anu rantuy digantungan barang-barang kaulinan. Kakapalan, kukudaan, tarompet, henteu tinggalin. Geus biasa unggal poe ka unggal budak nawarkeun. Ujang, Elis, yah tingali barang aki. Geragale keur ameng engke di bumi. Aki, abdi mah dah hayang balon. Dedeh teuing kasep, di aki mah henteu aya. Nyupna ge, aki mah geus teu kawasa. Ripuh teuing da kedah nganggo tanaga. Ari aki sakieu nya kakolotan. Mending oge kasep ieu kokoleceran. Lamun angin muterna teh aduh jeung tarik pisan. Resep teuing engke ameng lulumpatan. Aki, ka dieu. Ketang, da abi mah moal meuli. Ulah kitu kasep, bet abong ka aki-aki. Cek sepuh mah kasep, ngaheureuyan teh pamali. Hiji, dua, lengkahna teuing ku berat. Aya hate, milu lewang, paur umurna bret pegat. Teuing di mana si aki tetepnya matuh. Boa dina iuh Tanjung atawa di payung layung. Anu nyata kulitna asak ku poe. Aki, mun ngajoprak sisi jalan, saha teuing nu nulungan. Aki, mun ngajoprak di jambatan, di mananya pamatuhan. Aki, mun umur pegat di jalan, saha anu ngarawatan. Aki, reka mana lamun panon poe sare. Tah gitu. Contoh sajak aki jeung balon. Hidup tangtos bakal langkung saya maca sajakna ya. Ya. Hidup tos diregepkeun sadayana. Tas kakuping ku sadayana. Kumaha eusi sajak aki jeung balon. Tah, tos dugi kana latihan pancen ya. Naon pancena? Pek rengsekeun pancen ieu dihandap. Hiji, caritakeun deui eusi sajak aki jeung balon. Make basa lancaran ku basa sorangan. Nah, paraprasekeun paling saeutik 5 paragraf. Janten tina sajak aki jeung balon tadi ku hidup dicaritakeun deui dina wangun basa lancaran sanes dina wangun sajak deui nya. Sapertos carita pondok gitu eta basa lancaran atanapi prosa. Caritakeun deui si caritana kumaha eta carita sajak aki jeung balon teh. Sabaraha paragraf? Ya paling sakedik 5 paragraf. Tiasa langkung? Wah hebat upami tiasa langkung. Ti 5 paragraf. Patarasan kaduanya eta aya rasa naon anu muncul sabada maca sajak kasebut. Rasa naonnya? Nu katilu. Naon kira-kira amanat nu hayang ditepikeun tina eusi sajak aki jeung balon teh? Kira-kira amanatna naonnya?
Mung tilu patarosan. Tapi nomor hiji 5 paragraf. Minimal 5 paragraf. Ngartos sadayana? Wilujeng minebel pancen ya. Rengsekeun pancena tiasa diketik, tiasa diseratku panangan dina buku sing rapi, terus hasilna tiasa di-upload kana Google Classroom. Artos sadayana? Iya. Rupina pengajaran bahasa Sunda perkara saja kanggo dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah dina pertemuan nu bakal dongkap urang medar materi salajengna anu langkung pogot deui ya. Panginten sakitu wae pedaran materi bahasa Sunda ti Ibu. Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten Ibu hapunten, bilih aya kalepatan. Ibu pesan tetap jaga protokol kesehatan ya. Hatur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.